Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana? Dinten ayeuna urang bakal diajar basa Sunda. Nyaeta bagean pangajaran genep perkawis lingkungan sehat bersih tur asri. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta hiji, parigel ngaregepkeun carita Patali jeung Posyandu. 2. Parigel ngajawab pananya dina kagiatan Posyandu. 3. Parigel maca kalimah kalawan bedas luyu jeung gambar. 4. Maher nataan kecap dumasar kana gambar nu nyampak. Sate acan diajar, hayu urang sasarengan maca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Cik, hayu urang regepkeun sasarengan carita ieu. Posyandu. Cik, tingali dina gambar eta teh aya kagiatan naon nya? Teras aya saha wae? Salajengna Bu Indi bade nyaritakeun carita ngeunaan posyandu. Didangukeun diregepkeun sadayana. Dinten Sabtu enjing, yang bahasa Indonesianya adalah hari Sabtu pagi, aya posyandu di kalurahan. Ada posyandu di kelurahan. Seueur ibu-ibu anu ngiringan. Banyak ibu-ibu yang ikut serta. Aya ibu anu nyandak putrana. Ada ibu yang membawa anaknya. Aya oge anu nuju ka kandungan. Ada juga yang sedang mengandung. Ade Mila dicanda ka posyandu. Adik Mila dibawa ke posyandu. Saur ibu bade diparios kasehatanana. Kata ibu mau diperiksa kesehatannya. Ade Mila diparios ku dokter. Adik Mila diperiksa oleh dokter. Cik, ayeuna urang jawab pananya ieu. Dumasar kana carita tadi. Hiji, aya naon di kalurahan teh? 2. Saha wae anu sumping ka kalurahan? 3. Saha anu dicanda ka posyandu? 4. Bade diparios naon adek Mila teh? 5. Kusaha dipariosna? Nah, saha di dieu nu masih emut keneh kana carita nu tadi ku ibu disampekeun. Mangga tiasa nyerat di kolom komentarnya jawabanana. Ayeuna urang diajar maca kalimah. Maca kalimahna sing bedas. Ku Ibu Indi bade dicontoannya. Ima rajin ngosok waos.
Waos ima bersih tur sehat. Kabersihan sabagean tina iman. Urang kedah ngajaga kabersihan. Agus rajin bebersih di bumi. Bumi Agus bersih tur asri. Salajengna pek baca ieu kecap di handap. Nya, bebersih. Leres, mandi. Sarapan. Leres, posyandu. Olahraga. Dokter. Ayeuna urang diajar ngalengkepan huruf gede. Pek lengkepan ku huruf gede. Di dieu aya contoh. Kecap anu di buku nyaeta arapan. Nu kudu ku urang dilengkepan nyaeta huruf S. Janten kecapna sarapan. Nomor hiji. Wah, tingali di dieu kecapna sami sareng contoh. Aya arapan. Janten ku urang tiasa diserat huruf S. Tekenging hilap ngangge huruf gede. Nomor 2. Nomor 2 katingali aya kecap ehat. Kinten-kinten naon ya kangge ngalengkepana? Nya, huruf S. Janten kecap sehat. Nu katilu aya kecap nu teu acan sempurna nyaeta lahraga. Coba naon ya nu kedah diisi supados janten kecap anu sempurna? Huruf O. Leres. Janten tiasa diaos olahraga. Alhamdulillah, cekap mung sakitu pangajaran basa Sunda ti Bu Indi. Sateu acan ditutup, hayu urang baca hamdalah sasarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.